tuh awewe loba jasa sing kulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak anak aksara ahliha sanyanya pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh gitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran sakangjeng Nabi di akhirat ya jelema anu naik naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya tai kotok dipiceun, lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid. Eta teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju sorga. Tuh cak Kangjeng Nabi pang bahaya-bahayana itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah manta kadeulina Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun sorga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah sorga sia ja kadeuleu jelemana di dunia dibakaleunana di sana. Ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar geus ulah loba nanya urang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan jasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing. Ayat ieu rek ngajelaskeun tentang kaum kufar jaksian kadirina bahwa dirina baheula henteu pernah musyrik. Jadi di poe kiamat di sidang para musyrikin dalam persidanganana engke nyana nyaksikeun dirina terhadap dirina bahwa dirina ieu adalah teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kuari Muhammad eta musyrikin kafirin sangangna jeung sacablakna ngomong di hareupeun anjeun Muhammad. Kita percaya bahwa pangeran teh aing yakni Allah nu nyieun langit jeung bumi embungeun teu percaya. Kita percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing tetep nyana teu percaya. Kahalangan ku ego na ku takabburna tetep nyana embung iman ka anjeun. Malah nyana nyaritakeun bahwa pangeran mah ieu Manat ieu Uzza ieu Lata ieu Nailah etalah pangeran-pangeran nu diciptakeun tina batu nu kunyana disuguh bae unggal poe. Eta pangeran manehanna patung disedek-sedek ku Kangjeng Nabi aya eta mah sakadar lambang penjelmaan Tuhan ai Tuhan mah tetep bae teu kadeuleu caknyana cuman lamun urang nyembah kana teu kadeuleu kan sulit maka dijelmakeunlah ieu patung eta mah penjelmaan Tuhan model kos kitu Tuhan teh serem sulina gede loh datang ka dinya kufar Isa dianggap penjelmaan Tuhan Maryam ia adalah orang suci Tuhan kena Bunda Maryam Jibril Ruhul Kudus dianggap pangeran kena baik. Masya Allah eta teh kos kitu keyakinan hese eta teh keyakinan mah nu bogana hidayah mah lain manusia lain rasul lain nabi lain wali lain kiai Allah langsung. Nah Muhammad ulah dianggap ulah dipakai nyeri hati
antepkeun tugas anjeun mah anjeun bae dakwah, tugas anjeun mah anjeun bae tablighur risalah, sampaikan kapan saja di mana saja ka saha bae. Adapun nurut yang tenurut lain urusan anjeun Muhammad. Ya, Muhammad wazkur eling anjeun. Ingat anjeun. Ke bakal terjadi di mahsyar. Jadi ayat ieu teh nyaritakeun dimensi mahsyar setelah kiamat. Setelah kiamat mimiti kiamat sugro paeh barzakh. Engke aya mahsyar digiring urang ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna di Israel, Yerusalem. Tepatna teh engke mahsyar teh di dinya tah. Insyaallah mantep datang ka kuari teh memual beres-beres terus bae pas ini jeung pas ini jeung pas ini. Sebab asli nama eta teh kaum Yahudi di Palestina teh ngan diusir nyana bercecer, kemudian kuari hayang boga negara deui nyana ngerebut negara, nyana neuleus sejarah kaum Yahudi eta di Palestina. Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta adalah Yahudi. Kangjeng Nabi Musa adalah keturunan Yahudi, bangsa Yahudi teh di dinya. Ieu teh negara aing cek keturunan Yahudi teh. Itulah lamun urang ngajujut bangsa, ngajujut kaum seperti eta. Cabodo eta mah urusan maranehanana ngan ieu mah keur carita engke bakalna aya mahsyar. Muhammad ulah nyeri hate. Muhammad ulah sedih. Engke geula saksian. Jaga di mahsyar, di persidangan Rabbul Jalil. Kumaha kitu? Wa yawma nasuhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Allah alam bimuradi wazkur sing inget anjeun Muhammad yauma nasuruhum dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk. Dimimiti Kangjeng Nabi Adam berikut ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wah, dikumpulkeun ku aing cek Gusti Allah. Moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan. Urang berarti di tengah-tengah eta aya urang. Nya hiji jeung urang Turki, jeung bangsa Pakistan, jeung bangsa jeung India, jeung Cina, jeung Amerika, jeung Inggris, Jerman, Prancis, wabe jeung urang Maroko, jeung urang kitu Mekah, Madinah. Deres tah mah ieu nu hararideung. Bangsa jeung Negro Afrika, Sudan. Nah, ieu bakal nambos. Anu putih, nu koneng, nu hideung, ngahariji di tengah-tengah manusia bakal aya urangan di dinya teh. Aya urang deui nya, make ampok-ampok doang urang teh. Teu make naon, nu kuari make jas, nu kuari di dasian, ngambai dasina ge, sapatuna ge herang hasil korupsi. Engke mah make nangan dua helai doang. Timbangan ngejegir. Sabelah sagede dunia timbangan nu sabelah ieu sagede dunia. Jadi dua timbanganna ditimbang nangan sakadar sagede Haji Peri. Leutik jasa kan Haji Peri. Leutik ngaran Peri ge tetep kuari mah munggah haji bae. Teu gede-gede teuing atuh timbanganna nu ditimbangna teh atapan urang di dinya. Atuh padahal mah urang mah 1 meter persegi ge timbangan cukup. Taruhlah 5 meter persegi lah geus gede gitu. Kunaon eta? Jang nembongkeun kedahsyatan. Ulah-ulahna naon deuleu timbanganna ge jelema geus heuleum. Udah gede teh kitu udah ditimbangna sagede urang, ayeuna cecepehna sagede dunia. Coba eta. Asana lamun di dunia protes urang. Protes ka SBY, gede teuing biayana ieu. Sedangkan BBM kan geus digiclekeun ku ari ya. Itu urusan Allah. Nah, Muhammad ingat anjeun. Eling anjeun. Supaya anjeun bisa nyampaikeun ka umat anjeun. Imimiti kuari di turunan ayat datang ka engke. Terus supaya nyahoeun. Yauma nasuruhum jami'an.
dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkan ke seluruh makhluk besi kurang jelas keseluruhannya jamian wabeh ka orok-orok kanu misram teh gitu lahir memeh waktu naon kadang-kadang keguguran wabeh araya kadinya nyeuh rentu ya Allah sedengkeun non urang ieu aya di jero panggil ente mana bukunya iya mana lah eceng malulu iya teh sarua coba sarua tuh siapa itu sarua jeung sia aduh kotok na jeung sia ke di akhirat ge bakal kapanggilna si eta jeung si eta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung nu biasa ngahijina deui kuarinya ada di dunia tilok ngaji engke di akhirat lagi atuh isinan gaji dek kahiji teh isinan batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan mboh aing mah di ditu nage aing mah tilok kajen di dieu mah dot isin aing teu daekeun teu daekeun nu mantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia teh pan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter buaya kan ieu mah buaya kabeh ya karakter atuh jak kuari ge kuari urang samobil ye samobil naik mobil beda karakterna ye si ieu mah kieu atuh teu nyaman di jero mobil emang ngeunaheun teh di jero mobil henteu naon sababna nu ieu mah ngomongna politik bae nu ieu mah ngomongna budaya bae teu nyambung diajakan ngomong udah waduh situasi dan kondisinya ya beginilah akhirnya ya polisi ya kos karar itu tak aing betah sih kana ngomong kos kitu mah karakter berbeda samobil rejeung teu nyaman tah nu ieu ekonom jeung ari budaya atuh moal nyaman tah wari santri ngahiji jeung pamarentah teu nyaman henteu nyaman atuh santri mah ngomongkeun teh akuan ngariung nyala teu atuh nyaman deui santri mah kos kitu iya nusa urangna ieu lurah nyaritakeun teh nyaritakeun perkembangan desa urang kumaha aya anu nya mun anu pae mah kula nu nyalateuna atuh tapi pan eta kudu dibangun ku urang desa teh ya gorong-gorongna dan lain sebagainya cak ustad teh atuh masalah engke kula nu ngariungna kitu bae terus we cak lurah sial ngobrol bos kieu abat sih teu nyambung atuh teu nyambung eta teh kos kitu beda tah teu nyaman da sama mobil teh nu mantak engke turun bae beda nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka dieu teu nyambung kotok moal ngahiji jeung bebek moal ngahiji jeung soak moal ngahiji jeung embe di akhirat kitu eta keur carita di dunia mantak cek Tuan Abdul Qadir ulah sieun-sieun hirup mah urang ku ari teh itu resep ibadah coba ge kaserang urang nu wau sapoe dua poe bakal nyalamperkeun nu akur jeung urang ulah sieun-sieun urang dek ka Medan ka ditu ka Medan bae engke ge sapoe dua poe urangna ka masjid urang ka masjid bakal aya tadi masjid sapoe dua poe nanya ngahiji ulah sieun-sieun cek Tuan Abdul Qadir emang urang di dinya makomna engke ge aya deui jeung sama makom jeung urang kotok ngahiji jeung kotok deui begitu turun ge kotok lalakina kokok aja we numpakan ces beres ya Allah tah kuari gerage jawara anu sok mabok teh berangkat kuari ka Serang pasti engke ge ngahijina jeung nu mabok deui
judi pejudi ka Lampung pasti nggak hiji jeung nu judi deui kajen kumaha ge begitu nu judi teu betah cakna hirup di Lampung kurang gitulah teu nyaman mending di mana tuh mending di Bitung mah loba batur cakna di Bitung mah ngeunaheun ka sisi kagir nu judi loba cakna teh jalurana ge judi ieu cakna sok sambarangan bae saya ngomong tuh jadi kitu we ka hiji batak ulah sieun-sieun aya aknu akur lah jeung urang wajen teh ka mamana ge urang teh sok geura urang ka Bali ka ditu ngeng dak cicing di Bali sapoe 2 poe 3 poe selain deui tah urang ieu mah lain batur aing ieu mah lain batur aing ieu mah lain batur aing dak we urang ka masjid aya saurang bae mah dari mana emang bapak saya dari Cikupa oh iya Cikupa ya iya udah berapa hari di sini udah 3 hari dekat ke rumah Sarwiti ya tetangga saya kayak ngobrol gitu engke di akhirat ya kos gitu iya bayangan di akhirat sih ada ya Tuhan Abdul Qadir teh ngomong teh kos gitu tak engke di akhirat teh al arwah junudun mujannadah cak Kangjeng Nabi engke di akhirat teh berat di basar wa yauma nasurum jami'a ingat anjeun Muhammad dina poean aing nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk wabeh ku aing bakal dikumpulkeun engke teh sing suliwer bakal nanti kaler ka kidul ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan wah ujian nama sing suliwer bahasa hebat sing suliwer nah anak neangan bapak ye naon lari ti anak pamajikan neangan salaki lari ti pamajikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi indit embu ngadeukeutan emak lantaran boga salah ka emak indit ngajauhan adik lantaran kakak boga salah jeung adik nu ngarasa boga salah yauma yafirul mar'u min bayangkeun coba lamun hiji 2 3 deres wabeh kan boga masalah sing suliwer ieu ka dieu bisa dibayangkeun ku urang wah luar biasa tanya jeung babaturan aing saya di ka mana aing musti ka panggih jeung babat jeung dulur aing pot gua aing ge sawa ieu ka ditu ah geus pokona mah yauma nahsuhum jami'a ingat Muhammad engke tah ya Allah engke kabanggi tah mulai nu bagus ngahiji jeung nu bagus nu goreng ngahiji jeung nu goreng kabanggi weh jasia oh iya batur ngadu kotok guys udah gegendengan bae guys ayo si eta ka mananya sah Jepri tuh tangan tuh aya keur ngalentuk Jep sia oh ayo ka dia jadi malaikat gitu hese baris pelimbah atuh geus bae pokona mah ieu baris bangsa tukang zina bangsa baris tukang mabok ieu pamalingan baik maling lotok kotok nu leutik maupun maling anu triliunan nah hiji bae di dinya sakarakter kotok jeung kotok deui bebek jeung bebek deui tah kuari geus rada rapi teh malaikat geus deuleu baris nu rapi geus kadeuleun ieu rombongan kotok ye ieu bebek ye wah ieu ora ye ieu buaya darat ye yauma nahsyuruhum jami'a ya Allah urang bakal di jero inggis jasa antak anu nyandung geura beres-bereskeun gilirna jeung napakah urang boga dulur beres-bereskeun besi can kaburu kabagi tirkah bapak ulah nungguan ke dirobol jalil mah panu dibodem kana neraka jahanam je ulah macem-macem sing hade kajenting urang kacokot asal urang ulah nyokot ieu gede jasa bahaya yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku satuluy naing agung teh bakal ngomong ka jelema anu musyrik
cek Gusti Allah musyrikin aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun cek ahli nahu mengarana istifham nanyakeun aina syurakaukum mana sesembahan anjeun mana patung anjeun alladzina kuntum taz'umun anu anjeun baheula keur di dunia boga sangka bahwa eta patung teh bisa nulungan, patung teh dianggap pangeran, patung nu nyekutukeun ka aing dianggap bakal nulungan, bakal nyapatan. Tah buktikeun, coba meuna coba ayo patung-patung teh. Eta teh lain nanyakeun, lain henteu meunang dijawab kieu. Oh, wah Gusti beak kabeh. Henteu jauh tuh. Jadi lain nanyakeun ku situ teh mah lain tau be. Nu matak istifham eta aslina mah nanyakeun tolabul ifham. Hayang nyaho kana nu encan nyaho. Eta aslina nanyakeun, urang nanyakeun gede. Nah, kadenak, aya naon, Bah? Ari di warung si aya rokok Haji Samsu tahu aya bah nanyakeun ngaranna warung itu warung leutik meulieun nanyakeun ka ngaranna nah kade aya naon ari kakasia di mana di teu nyaho ku lagi coba tangan nanyakeun ngaranna sebab abahna teu nyaon kakana di mana nah kade emasnya di mana emak nyaho jata di mana naik meo ke mana tuh di SMS-an bener sia masih diantepkeun kitu atuh abahna ge kitu ieu baung sia anggap sarua burung apa mah leuwih parah malah tah eta nanyakeun ngaranna tapi lamun kieu mah lain nanyakeun ye jikeun contoh ngaji ye boga anak ngaranna si Pengki kadieu cicing bae Pengki kadieu cicing bae ki tadi ya cicing bae tuh anak aing tidak kade geran tuh anak aing tidak kade ngecedok bae digerokeunana digerokeun tetap teu daekeun kadenya kade bae bapana tetadang kade hei ieu jawab aing sabaraha kali ngagerokeun sia sabaraha kali eta teh lain nanyakeun nyare kanan ngamemeleh ulah aya 3 kali mah ditampili ku kolota atuh da lain nanyakeun aing sabaraha kali geus sabaraha kali ngagerokeun siapan sia ieu bakawara amat teu ngodenge ka aing sia teu meunang ngajawab aya 3 kali atau 4 kali mah ditampili ku bapana tah mah lain nanyakeun nu kos kitu bentuk nanyakeun marah bapana ngaji jeleh teh istifto ngaranna angel amat sih digerokeun anak aing geus sabaraha kali ngagerokeun sia teu ngajading sia tah eta teh ya nanyakeun geus sabaraha kali aing ngagerokeun sia teu ngajading istifto tah mah angel jasa amat sih sia tuh aya angel aya nu kieu nanyakeun keneh tapi lain nanyakeun nu sabenerna mah aya jelema nang tangan bae ka urang si eta nanaonan temu ke situ cari cek batur jago nanaonan jeung aing aduh eta jawara gede mah didengekeun si budak ngoceh kitu amat jeung ngomong deui gitu aya deui informasi si eta saha si Dedi jangan nangtang bae ka bapak dah antep kos kitu ye ngomong deui dia nyana ngaku jagoan nyana ngaku jawara cantarung jeung ieu ai cantarung eueuh naonan lantaran geus pohara jasa nang tanganana ya hareupan punya sia bener sia jawara tua itu cek si Dedi teh beak kulon beak wetan geus pokona masangnya nate aduh kekuatan dek kakarak dikitukeun sakali cek guling cek mana kajagoan sia ayo pareta nanyakeun mana kajagoan sia mana kehebatan sia eta nanyakeun ngaranna mana ayo
eta lain nanyakeun henteu menang dijawab oh leungit teu meunang tah jadi bahasa-bahasa dina kitab teh ya lamun kurang diterjemahkeun dibahasakeun sarua jeung bahasa Sunda ge aya nu ngagerokeun ka anakna angel bae hai aing sabaraha kali sih ngagerokeun sia lain nanyakeun marah angel amat teh maksudna heh sia nang tangan aing ge kagak sakitu ge mana kahebatan sia keterukan lain nanyakeun teh ngahinakeun jauh nanaonan sia teh aya deui jelema nang tangan dunia begitu dek ngadu mana dunia saya dunia sia keterukan jeung aing jeung hulu sia dibeuli ku aing sia mana eta teh lain nanyakeun ngahinakeun ieu ge sarua Allah teh maha uninga maha sagala-galana nanyakeun ka para musyrikin khususna musyrikin Mekah umumna para musyrikin nu aya di santero jagat kuari cak Gusti Allah aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun hei para musyrikin mana patung-patung nu baheula kumaneh disembah nu cek anjeun bakal nulungan cek anjeun bakal nyalametkeun mana patung hayo teu menang dijawab jamal ngajawab ieu nya dana ge teu menang leungit geus kabeulem teu bisa kitu geus eta rarungkul buktikeun patung-patung anu anggapan anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan bakal nulungan bakal nyalametkeun buktikeun mana patung aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun atumal bisa kukumaha kafir teh geus tararungkul bae summalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin summalam takun fitnatuhum satuluina mah teu aya fitnah yakni sasaduna para kufar-kufar teh para musyrikin teh ilan qalu kecuali nya ngomong nane wallahi demi Allah rabbina nu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin ja abdi mah teu pernah ngamusyrikeun Gusti ka Gusti teh abdi percaya pan baheula keur di dunia Gusti teh pangeran abdi ja abdi mah teu pernah ngusyrik ka Gusti tah tangkora kafir ketika ditantangkan ku Gusti Allah nya ngomongna wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi teh pan mangeranan ka Gusti ja abdi teu pernah musyrik baheula sugan abdi nyembah ka patung ja henteu tolol teh bolon teh tah kuari-kuari ke gereja engke bakal disida ku Gusti Allah aina syurakaukum wahai para Katolik wahai para Kristen wahai para Protestan wahai para Buddha wahai para Hindu wahai Yahudi aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun mana patung-patung anu ku anjeun disekutukeun nu bajar teh bakal nulungan jeung bakal nyalametkeun mana nyana kabeh ngajawab eueuh deui jawaban iwati hiji bahasa wallahi demi Allah rabbina anu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin abdi teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti percaya aja sah bahwa Gusti teh pangeran coba eta kos kitu teh musyrikin Katolik Yahudi Kristen kos karitu bakal ngajawabna cegang jeung Gusti wanzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun deuleu ku anjeun Muhammad kaifa kumaha geura ngabarohongkeunana eta para musyrikin terhadap dirina nyana ngabohongkeun dirina wa dhalla jeung leungit tandung ti dirina makanu yaftaruna naon nu kanjeuna dibuat-buat yakni di dunia ku anjeuna dibuat syarik aing teh nyana nyeun patung sebagai sesembahan nu kumanehna disembah-sembah di kuil nu ka anjeuna disembah-sembah di gereja nu ka anjeuna disembah-sembah di berbagai tempat-tempat ta eta teh ku anjeuna dileungitkeun wa dhalla anhum nyana ngomongna ma kunna musyrikin berarti di dunia ngabohong di akhirat ke ngabohong tukang ngabohong di mana-mana ge ngabohong bae datang ka di akhirat ngabohong bae
tak kos gitu karakter teh terus we di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong eueuh eureun-eureun da tukang ngabohong mah coba bae aja urang boga babaturan di dieu sok ngabohong bae pindah ka lembur batur ngabohong di dieu sok cupat cepit sukat cokot atuh di dituna mah kita cukat cokot mangan cutat catut kitu bae eta mah dianda waktu kerja di DPR mah ala kadar cutat catutna barang naik ka ditu ka pusat boh rada lega eta mah lain cutat catut deui cuma comot beuki gede bae eta mah barang kaluhur jadi menteri geus lain cuma comot deui disebut teh ngarau ku siku waktu geus baheng geus kumaha aing bae masyaallah tuh kos kitu tukang ngabohong mah tah nu mandak mudah-mudahan urang dijauhkeun tina penyakit bohong dijauhkeun tina penyakit nifak dijauhkeun tina penyakit syak dijauhkeun tina penyakit-penyakit anu taradud mudah-mudahan diberi ku Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah katentreman ka Gusti Allah sehingga kuari urang nyembah ka Allah di akhirat ge engke urang nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala naila musyrikin naina suraka ditangtangan ku Gusti Allah lain dipertanyakeun ngahinakeun mana nu baheula kumaneh disembah-sembah teh buktikeun kuari moal bisa nyana ngabuktikeun jeung deui sieun lantaran naon neuleuh neraka nu sakitu ngagebrahna tetep nyana hayang salamet dengan bahasa wallahi rabbina ma kunna musyrikin sedengkeun kan ditonton ku KBH disurakan bohong disurakan engke urang kan disidang Kangjeng Nabi aya belah katuh di dieu Kangjeng Nabi teh aya di tengah-tengah mizan nangtung begitu dek ditimbang aya cirina dina kitab Bukhari dijelaskeun tah begitu disidang umat Kangjeng Nabi manggeus aya cirina beungeutna urut wudu ceulikna urut dikumbah leungeun urut dikumbah geus noel ke malaikat umat kulain kanyawan di mana tah caang beungeut ceulik suku leungeun geus kudu ditimbang deui. Asal nu sok wudu bae, enggak salamat lah. Geus kasalahan saeutik-saeutik geus lah tanggung jawab ah. Masya Allah, geus asal wudu bae teh kudu salat geus. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Gitulah nu mentek cek Kangjeng Nabi naon kitu mamin syai'in lam arahu teu aya hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sehingga sorga jeung neraka di makom kaula kula mah kuari sorga kadeuleu neraka kadeuleu kitulah cek Kangjeng Nabi mamin syai'in lam arahu eueuh hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sorga jeung neraka teh kadeuleu cek Kangjeng Nabi mata kula nyaritakeun tuh ahli sorga keur lalempang pan kuari rentul jelemahna geus kadeuleu rohna di sorga mata kaya sahabat ngacung ya Rasulullah ai abdi ka sorga apa ka neraka cek Kangjeng Nabi neraka nyana langsung tungkul bae waduh aing kaduhung nanyakeun atuh Kangjeng Nabi tanya aya deui nanya ai abdi ka sorga apa ka neraka delegon sorga siapa aya nu nanyakeun aya abdi ka surga apa neraka surga aya nu nanyakeun aya abdi ai bapak abdi saha siapa kadeuleu ku Kangjeng Nabi kadeuleu ai bapak abdi saha Arisa ai bapak abdi saha anu terus bae pas aya nu nanyakeun saurang deui aya abdi ka surga apa ka neraka neraka siapa kadeuleu Sayyidina Umar langsung mayun ka Kangjeng ya Rasulullah dek nanya naon Umar abdi mantenanya ningali Gusti lamun neuleuh sorga bangonna teh yeuna ye beungeutna wajah Gusti mani sumingrah aduh sumingrah bahasa mana ya kula ge kakarek nyaho ku ari eta sumingrah bangonna ngeunaheun jasa tapi barang mun neraka bangonna kadeuleuh itulah cak Kangjeng Nabi eueuh teu kadeuleu ku kaula mah hatal jannah wan nar sorga jeung neraka ge kadeuleu jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka
tah ieu kuari teh aya cek Kangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok kitu nyaho kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di maqam kaula sorga kadeuleu neraka kadeuleu tuh awewe loba jasa sing kulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksara ahliha sanyana pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh kitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran jeung Kangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga wih aju amal nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid lamun aya kotor di masjid dipiceun mun aya tai kotok dipiceun lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid eta teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju sorga tuh cak Kangjeng Nabi pang bahaya-bahaya na itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar Masya Allah mata kadeulna Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun sorga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah sorga sia jak kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana geus aya ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar geus ulah loba nanya urang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan jasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing ento anjeun mah cek Kangjeng Nabi Umar tuh anjeun mah geus aya di sorga kadeuleu ku Kangjeng Nabi Masya Allah tah kitulah nu mantak urang kudu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi kudu yakin ka ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi mah Rasul Allah ditinggalikeun dideleukeun bukti langsung urang ge bisa ningali cik Imam Ghazali di zahir boga dua mata jang paranti neuleuh kaayaan dunia di batin urang roh ngabogaan mata jang paranti neuleuhan alam malakut jang neuleuhan alam jabarut hingga Allah kadeuleu lain ku mata ieu ku ieu kadeuleu manya Allah kadeuleu eta mangan hese ngabahasakeunana bae kuarin deuk teu kadeuleu kumaha coba ge naon apan Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun cek Tuhan Syabdul Qadir Allah teh ngadamel anjeun jeung pagawean-pagaweanana ai pagawean teh nangtung ai pagawean teh diuk ai pagawean teh leumpang kabelah dituna anu ngaragaji nu ngampak anu di pabrik eta pagawean ngaranna kicip ke pagawean ngadenge ke pagawean pan eta teh didamel ku Gusti Allah berarti jelema keur leumpang eta aya gerak Allahan nah waliullah mah nu kadeuleu lain gerak lain jelemana nu ngagerakeun ka eta kadeuleu kumaha kadeuleu tah kumaha ieu geus Allah teh kadeuleu nu bentek awaliullah maka kerem kunaon ieu aduh ku khaliq kakerem kunaon ieu ku samu kakerem kunaon ieu ku basor kumahakeun nerapna bae sifat-sifat Allah khalqu teh basor teh sama teh aya kakerem teh keur dina sama Allah asa didengekeun asa kadenge bae leumpang ka mana asa kadenge ieu teh lautan dedengean Allah leumpang ka mana di mana cicing kadenge bae keur meujeuhna sifat etana nu keur meujeuhna ngeremnyana atuh kitu lamun keur meujeuhna ngerem teh ieu adalah sifat basor asa kadeuleu bae di mana ge ka mana bae kumaha bae asa kadeuleu bae sifat basor nu keur ngeremnyana wari sifat taudeui sifat ilmu sifat nyaho Allah kamana bae urang asa dikanyaokeun bae ku Allah di luar di jero di kota di leuweung di kamar peuting beurang ieu keur kakerem ku ilmu Allah lah eta nu kadeuleu Allah ngan hese dicaritakeunana ja eta kalam Allah ge datang bae ka urang teh selalu diomong ku kalam Allah terus bae ieu urang asup urang teh di imah masing-masing cek Allah wahai manusia ngaji
melalui ucapan kangjeng thalabul ilmi fardhatun kakeunaan ka urang teng bae ngan lain aya sora lain kieu hei Haji Rohim ngaji atuh teh mah ngaranna jin nu geus kitu teh jin di mana eta jin teh mah lah teu kudu kadenge bila harpin wala sautin hurupan soraan begitu datang gak dia teng terus naik ke majelis aju sendalna dibuka eta teh Allah keur ngomong hei Haji Rohim sendal copot dicopot nang sahani eta teh kalam Allah teh besi leungit ka plastikeun ji eta pos kitu nang saha sora naon tapi karasa nyulusup ka urang Masya Allah eta teh kalam Allah terus bae nu mentakeun lamun urang nyaritakeun kalamullah teh wah panjang dina jamul jawame urang nyaritakeun aqimus shalah eta teh putus-putus apa henteu sedengkeun waktu salat teh kapan eta teh putus-putus aya zuhur aya asar berarti aqimus shalah teh keur waktu zuhur mah kena ketika geus zuhur berarti parem teh aqimus shalah teh dibahas panjang dina usul fikih urusan kalamullah nu mantak mun teu ngaji teu nyaho kajian gogo mah mantak ngaji mondok atuh mondok masyaallah tah kos kitu ieu urang kakenaan ku kalam Allah diuk je diuk kayak dibere hareudang ku aing je hareudang lantaran eta teh pinuh teuing beteung si Haji pinuh teuing beteung na dirinya lantaran tadi sambelna lada teuing hareudang atuh aya kalam Allahan kabeh teh mah kumaha aja kabeh gerak Allah mentek ieu tulis sieun-sieun jeung kabeh gerak Allah urang teh lamun ibadah mimiti belajar fikih urang nu asa berusaha urang ya perasaan wudu berusaha nu bagus salat berusaha nu bagus urang emang pikir mah kitu jangan bagus zahir ketika orang terus bae salat dibagus-bagus pikir mah kitu asa urang ketika urang geus asup ka ilmu tauhid jaka bege lain nang urang kabeh ge menang Allah gerak urang teh lain urang nu Allah geus teh di aku ku urang Allahu Akbar naik geus berarti lain aing ieu mah nu salat teh Allah aing teh ya ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah aing keur ditangtungkeun aing keur dirukukeun aing keur diitidalkeun aing terus teu boga perasaan ku kumaha lain hayalan perasaan lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhirat salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah nang urangan lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang lagi geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang lantaran ngurusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh tah pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah komo haju hayang usaha mah komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teu di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentehanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat tadi khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimitina ji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun deuk ka masjid eta inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu Akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allahu Akbar kabiro nang Allah ya sasar sia
Eta can waktuna siapa pikir bae. Pikir bae, miki bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh. Ih, lain deui rasane. Ada lain deui tah kos kitu we perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal kayak datang sorangan, datang sorangan. Alah ngeunaheun amat. Cok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah, itu salat tarawih ku gede-gede teh. Emang konon gitu. Tadina ngadah rujak pas. Hayang ngeunaheun dia kos kitu. Jadi saya caritakeunana, ngeunah batin mah saya caritakeunana. Nu bantak beda-beda wali, beda-beda nyaritakeunana, beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuanana. Ngan nyana nyaritakeunana hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu ka ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah. Naon sababna? Besi engke moal ka urusan. Sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran embung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusa lantaran ieu nu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan tah eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah. Kitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ieu adalah musyrikin para kafirin. Eueuh deui bahasanya kecuali nyana ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ta eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan teh lantaran nyana ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaang guron muhajjalin caraang kabeh geus Kangjeng Nabi na di dinya ngan padu datang doang. Aya padu datang doang kabeh gaditukeun baruan. Aya anu sabelah doang cak malaikat ieu mah sabelah doang. Ah mangga sabelah. Ieu nu sakatuh doang can nu kence mah teh cak malaikat geus aya antang kurang bener tadina di ditunang geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku Kang aya geus beres kabeh karak geus we nu can geus teh hebat ta Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma. Syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka ai kanu henteu doraka mah deuk naon ditulungan. Eta mah atuh geus ka sorga sorangan. Tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan. Terus ang sabelah. Ya saya penermang-remang ieu mah. Abdi di dunyana dagang limbah Gusti teh sia tapi sok salatnya osok. Kan ieu teh saeutik cangna sakieu doang. Gegeuraan teu kaburu Gusti. Jadi keur nimbang barang abdi itu. Cak malaikat ieu neraka teu bisa, cak Kangjeng sorga bae masuk ngaji ieu. Ieu sok ngaji maca sholawat nyana ngebeten-beten. Ikir carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman kakang matak muludan rajaban lantaran naon engke tah syafaatil uzma teh engke diterapkeunana ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajen teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun jana ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu ulah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan jana mah deuk kumaha medera tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan aing geus eta mah cenah lain hayang muludan hayang berkat ongkoh muludan ongkoh. Masyaallah ya dek ya di perumahan-perumahan geus loba wahabi geus ulah ngadalil-dalil urang mah teruskeun bae ulama inget wa yauma nahsuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng Kangjeng Nabi aya salat masjid ada carangan di jero hate sia teh aya haingan kadeulepan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari ge janeulekeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nuker maca sholawat mana nuker ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh anu di handapeun tangkal Ambon jeung Kangjeng Nabi teh yo di dinya bae teh mah ngajina betaheun jasa tah mah
atuh di kaki kami dideleukeun wae. Ya Allah sia cek sia dapat tanggal Ambon. Nah, tapi cek di tanggal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis teh kadeuleuh tangkorak sia meureun. Ya Allah wa minhum may yastami'u wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.